Walasok mitina bentang bisik kelimputan bila sudah gagal datang istilah tanpa was Ulasok mitina bentang bisikan pedang hatete tawaleh melam sok engki semikati luka lamun urang yen nyeri Pak Haji Andulin pasti malinas kadiri pinasti salamati oh ayah menyitik lamunan ukur lamunan Pak Haji Sidi mereka mukarana apa kemaka jadi putusan kalangkah dina Berang peting kapitangkan Kang Rama kasita rupa junjunan hanya yang putus harapan bukan ukur lamunan Sri Tinun ing pasewakan Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapusti tengudiana yang padraki sarwa renggeng manik narawata ya narawata yang ngotipati jagat nata batara guru kasumpingan Rasin Rada anu bade nguningakeun kajadian unirahangan di kaalis manis melas melis lelei kedeh atra pertela anu pinuh wibawa Kakang Pancin Rada kaulanun adik
kumaha kejadian nu kaalaman. Aduh, adi guru tiwas adi guru. Bobot pangayun timang trajo abot enteng di selera panjenengan pun kakang tiwas. Ari anu jadi marga lantaran eta jama kekepalain nepangan salira adi kekengeng dihalang-halang dugi ka jadi bitotama sareng Batara Indra nanging kasaktian eta satria anu ngakungaran Eka Pantatunggal luar biasa. Batara Indra dugi ka ngabebengkang ditemra ku gerakan Galura Laut Kidul. Itu sadaya-daya pun kakang nyangakeun beung tangaretek-teken suku genteng blokeun kasalira adi guru. Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada dawuh adi guru. Ari maksudna naon cenah palain nepangan ka salira adi. Maksudna geura teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana. Sakitu. Da pangemutkeun pun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru. Lahuta. Oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu. Sangempun kakang oge. Hareup teuing budak teh jigana. Yap atuh cenah ka dieu we ainggan ukur sakitu mah maksudna. Itu ade guru. Atuh naon sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna. Semohon urang nu korbana teu naon ai urang mah da dewa ulah belikan. Oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tara kaelekeun. Sarios ah. Hayang meunang wae. Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura. Ngajanteng mon. Oh eta kasep jelema nama sapertos akang keur ngora. Ah nya. Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hei, patugas. Blok. Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin Dewa Idin Hyangoti Pati bisa eta lumebet ka Kraton Palemercukona. Inggih. Yap. Datanera tangademan ewo pagulingan rana pagulingan rana datanera tangademan ewo pagulingan rana denera kingkang sampun prata Dendera sampun prapta pangapunten kaula nuwun. Oh iya tayeu adik guru budak kene sumuhun. Kapan satunggal ngaranna laras teu kapino kaula nuwun. Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat Hyangoti Pati Jagatnata. Teu salah.
gening jelema teh kapan satunggal ieu pangijeng hiang wa teh pati jagatna teh batur mah nepi ka 7 kali jujur alita nyemahna oge ieu mah teriuk-riuk ieu mah bororaah nyemah sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang tuhnya aya we jawabanna teh teh naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula pok ngomong prak nyarita parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan sok abeh leuwih jelas nya leuwih jentre nya pada naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana kitu satria tepi no damel kaula nun kitu naroskeun teh adi teu pira da ku akang etos diwaler nanging nya kitu gede ambek sama budakna ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina da ku akang oge bade dikitukeun nanging hilap cicing tukang tong newo-newo ai teh narawelang wae di jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina nya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna di antara asma-asma nu sanesna seueur jenenganna teh seueur tek wae rek mana nu diondang ku anjeun kitu di mana teh ulah nyaritakeun di mana sabab teu bisa disebut di mana kek dupi Allah teh naon ai Allah teh jenengan saha ari Allah teh jenengan nu kagungan urang saha jatana nyatana zat mutlak saha zat mutlak teh eta mah laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge eta zatna nya dupi sifatna ari sifatna teh Rahman sareng Rahim asmana Allah nu pangakbarna dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun jadi jeung ngajararadi ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana di mana jajadianana teh kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh kakurung anjeun kaula jajadianana keneh tah pikiranna heula anjeun ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deukesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan cirina satangtung diri jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teh ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana gugu parintahna jauhan laranganana ciri anjeun taat saya di mana anjeun mangih katerangan model kitu bisa ngajawab model kitu kana pertanyaan kaula teh tina kitab naon nu dicepeng ku anjeun ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat
nya mana coba ninggal hari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu di mana ayeuna teh aya di dunya saha nu nyepengna nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu yakin teu di dieu boro hoyong ninggal kaula margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina kudu aya data-data nu otentik ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu nyata mangrupakeun kitab teh anu mawi ayana teh di dunya di Abiasa jadi yakin teh di dieu teu aya oh sae atuh kitu mah kaula bakal turun deui we ka dunya ngos jadi yakin teh ayana di dieu teh beral geura lumampah eueuh di dieu sabenerna kaula moadek bohong saksi bumi langit kaula nu kagungan kaula langkung uninga oh saya permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos kaula bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina sakitu beral lumampah hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya oh sawios kasep sawios permios mangga wilujeng aduh adik guru kaula nun kula eta teh jelema eka pansatunggal teh nah bet ngabelasat kitu teu ngalengkah moal malaikat kitu nah teh piraku teuing nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing Sakilat eta gelar jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh anu kaemut ku kaula Kang kumaha adi eta jalma teh intel keur maluruh kitab sastra jenderal Rahayu Ningrat marukana meureun aya di dieu padahal pan urang mah leuwih ti heula masa bisa jadi nanging saha nu salaresna eta kaula ge masih keneh poekeun ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera pengkolkeun ka jagat raya Pramudita urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kaca Trenggana gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh oh sae lampah eta katsarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada kabat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah katsarios di popon sorot gunung aya anu kaluar tina popon sorot gunung nyaeta cahaya beureum lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada bewes yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halum mampat tina gendingane pun waledan aladria walad dia malah dulur bangsa di ubaraya bangsa Danawa kumpul hige kula
para rumpul wujud di wawak buta diri terakhir resepsi gigi bangga. Hei, dulur-dulur, aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Ayo kumpul ini bangga. Ngahaturkeun semua waktu Gusti diuk. Tapi dana ngahaturkeun semua bakti mugi tapi kalian kabingan kula Gusti. Diterima maneh jerem. Aturkeun semua bakti Gusti. Denawa hingkang samya merbayaksa samya merbayaksa satengah king alas tinggal salah ye jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
unirahangan dika ait syukur syukur bagja kumbayangan maneh sararea geus kararumpu di hareupeuna kula bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sararea dulur-dulur dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika menta supaya regepkeun dulu hei nyaut nya teh lindungan urang halanganna halus tong cek-cekeun bae da dipuji ge moal muruhan moal keun ancep Sepi nu damel Gusti aya pikir saeuy naon ieu teh aya pikir saeuy naon ieu cacuk lah beli capetan aya naon anu mawe dulungan ngumpulkeun atuh wilujeng Jepang nya lain yang maneh sora teh mun leutik-leutik teuing akeun wae nu penting mah gaji gede alah lamun gede mah sora leutik gaji leutik leuheung lamun gede mah gajina eukeun mah sora leutik teh mah gaji leutik teh milikna leutik deui awak sakitu leutik geus segala leutik teh maneh mah arana ne Suparman can sok kitu urang pangna sora leutik kunaon teh urang teh gede teh hutang ka Kang Rama nya jadi we kapengkak kan bae da sararea gede hutang mah aya naon Gusti kieu sabenerna urang sararea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia pikeun ngeleketek hate manusia ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna lantaran dikeleketek ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur ieu anu jadi udagan kaula sapopoe sapanjang dunya can tutup can kiamat urang moal leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana teu mah wadi supaya poho ka pangeranana supaya hirupna teu rumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu ya asa jabana ti kitu ieu kula meunang parabot mana Gusti tah tempo tingali kumaneh ulu eta parabot kitu gitu jadi supaya manusia teh poho kana teu mah wadi ya cenah nyengcang ka imananana ya cenah teu tumarima oh jadi eta parabotna nah geuning mangrupakeun kitab ya bener ta ieu teh kitab ngaranna kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran nyaeta keur argumentasi dirina kitab anu eusina Wahyu Pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui
Hai pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nyaeta bakal nganelan keimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa masana, bisa ngamalkeunana, yakin bakal jadi jaminan ka maranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolai proyek teu jalan nih sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teh teu berhasil gitu sabenerna anu jadi udagan kula pangna mawa ieu kitab dulu. Ieu kitab dipaok ku urang nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Carana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu maneh nu ngagodana ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Keun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang. Tapi amalna urang tutup ku pangabutuhna dulu. Tebongkeun pangbibita, tebongkeun panyingsieunnan. Sieun jurig lain, sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung kanu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngaheulakeun aksi. Tah bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan kursi sabab manehna sieun teu dahar. Ngarti maneh ai. Alah eta seuri. Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek. Aduh, bari manis. Resep teh abdi mah ngagoda anu kitu. Pasti. Kumaha cara ngagodana? Asup ka pamajikanana. Tuluy Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit teh aku kencit. Alah. Digoda ge geus nyosok. Nya, ngaku serangan. tah kitu euy ngarti teu kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu tah urang oge kudu leuwih pinter kitu. Lamun jelema na belegug teu bisa maca nu kitu tah heueuh bode maneh nu belegug deui. Nu belegug deui. Heueuh. Menguasai lapangan. Kudu menguasai lapangan sararea ngarti iya beres ngartos Gusti ngartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Lir pendra. Iya inggih. Barang saweg nujermagan sapraptane pun ieu ekapan satunggal anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig.
nyata lumampati awang-awang lir sata bana sata hayam pada wulun kados hayam sinabet wulun tomenak hop segera purna dewa hop segera purna dewa enera nafsu kang kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bangsat waduh aya bangsat ngolebati awang-awang lain jelema samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik aya betul waktu cahaya bodas sareng cahaya berem kaayaan di awang-awang cing beledag sarua pada saktina sarua pada gagahna tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gludug ruruntuyan lir gledeg gerentetan kan sekan iya kitab gening dibawa ku dedemit si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit dipake alat pikeun ngagoda aduh cilaka kansa ku hal sakitu kaula bakal mabur di tempat adek lompat ka mana lampah eta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapak gentur tapana disalabakeun ieu astra jingga sareng dawala maksad ngalayan anu tapa ya lain teu mikir bapa dewek teu ngemut kumari akang euteun dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler neneangan kitab teu panggih komo nu cicing sepuh mah benten deui sugana kenging pitu euteun teh dewek anu lempangan teu panggih komo ngajedog ieu bapak aing teu logika pisan teu ngarti aing mah ku bapak dewek mah deuleu urang akan ngalieurkeun batur ta eta agama sesat anu kitu dek kumaha datangna kitab bagi ada aya nu ragrag di luar langit ulah kitu ulah waka gampang ngahampas batur udah bapak mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek sia mah meunangkeun wae da sia mah mineng kacekok aya income asup sia mah ulah diogo bapak teh dieu sebab naon lamun daek ngogo mah kaing ti budak diogo ku dewek rasana diasingkeun dadek asa di anak terekeun atuh pangulikeun motor ku bapanya kan can aing mah can pernah dipangulikeun motor batur mah sing geleuleung ka jupak motor diojegkeun di itu di ieu nya dewek kesugan Pak cing teh abdi hayang ngojek atuh sia menumpak teh cenah kitu mayar kitu lain dendam mereka ka kolot hiji mangsa dewek Pak cing teh abdi meh hape duit tah kumpul di bapak geus ngagunuk hayang meuli ojek hayang meuli motor nya aing geus ngagunuk aing geus ngagunuk teh deuleu ku bapak dewek kala dibulikeun kana marmot da di teu kaharti gara pikir ditempakan marmot eta dewek basa di sunatan basa di sunatan juragan Arjuna nyecep ka dewek tah cenah cepot keur maneh tah 50.000 dewek teh merong ka bapak aing bari ngomong kieu ceuk ye bisirik dia celok deui ceuk teh eta mah anak tidak
Unga nu jacep atuh dengan diecelok we nepi ka temulang deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager sunatan teh. Begitu boga pakaulan can laksana. Hah? Boga duit karena beli meri. Dek teh boga pakaulan hayang gugunungan euy. Alah ampun. Halus kan. Doakeun deh aku saudara. Iya. Sing aya pituduh we ke sepuh. Alah. Pak. Akang teu lapar teh Kang. Teu dek. Sok lo Bandung ngarentok aing. Mending engke dina mobil kan. Pak. King geura bangun, Pak. Pontong di kantegan. Pira-pira panggih. Uing apuk-apukan teu panggih. Keur husu, tetek keur husu, budak tadi teh. Tapa atau sleeping. Ulah di kantegan. Ting tapa, ting tripping. Pak, rauk si dulang ka mana enteupna. Nanging rauk si dulang ka mana enteupna. Awas ka bolon. Kana kelek. Ah nyaon teu kagoda euy. Teka goda kan. Cara dewek bareta ku bapa teh cing sia tapa dicurug gitu. Dilaksanakeun ku. Kade cenah gogodana cing kuat dilaksanakeun aing. Ya, ari geus kitu. Eta mah dewek bener hari teh mah kuat apa? Bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul kadek dek teh peureume Teh sieun. brai beunta deui eueuh ai kuatkeun mah Gogoda bari teh. gogoda kurunyung teh eta maung dulu kadewek dek ngagabrug we mereketkeun maneh aing kuat Gogoda. heeh kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jigana teu ngaleketek dewek teu kagoda. Nah da eta mah gulutuk teh aya calacah kahareupeun ruas kagajelang ku calacah mah kagoda anehnya heeh. Heeh. Ayeuna ningali salisiban. Kitu tah riwayat dewek teh. Ulah dibeja-beja era. Riwayat akang mah sareng riwayat teh. Alah. Tong dipercaya teuing euy. Ada eta mah heureuy ya. Tinggalkeun deui Bapak. Barang saweg hormatan. Sapraptane pun ieu cahaya bodas anu ngaku ngaran Ekapan satunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Ekapan satunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya. Lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinura. Lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinura. Eta uang. Bapak. Gening parantos lugay Bapak. Parantos gugah eta. Pangaulaan teh acan lugay keneh agan. Waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agan. Kakang Semar. Ageni. Kumaha nun? Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon. Atos da parantos penak aya mah ieu kitab teh sieun. Anu balik Kakang Semar sumuhun. Ya, tuluy hika teuing. Akang ge nu ngidar teu. Kuring nu ngidar teu panggih mah nya nu cicing panggih. Tah tenjo deuleu. Dina enong aing tenjo. Tingali atuh Kang. Buktikeun ku akang. Gusti nya we ngan balik. Heeh. Waduh nya we. Ada pantes mana anu maokna. Si kasebelan sia.
Iya maling teriak maling dan gitu dah. Model dewek kerja di copet tina bis kota gitu. Makan. Dewek nu nyokot, dewek nu cocorowokan. Lebih tenggelam tetap akan. Gitu. Kamu udah gitu akan menganyut, akan memolotot. Iya. Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh molotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Usangka Bapak maneh cepot. Apan ti abdi ilmuna ditu. Iya. Kayaknya dewek keur ngora teh kitu teh baheula. Mungkin tuh. Baheula keur kleutik. Dahun lo bahun tuh. Nyaan dewek ke baheula teh. Kalau kahun tuh. Ya bisi teh percaya. Kali cara kau omong. Gan kaula nu kula cepot. Gan naon abdi teh hirup teh geuning geus dipercaya. Geus abang percaya. Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iya. Si horeng abdi teh gan kikieun teh geuning can aya uyahan. Iya. Iya. Ampun. Sangka Bapak maneh cepot dawala sumuhun nuhun Bapak teu sangka teh geuning deukeut-deukeut anak talus. Jurig mana anak talus? Duku cenah ka anak tali mana? Ditenyo teh tadi teh nu aya teh babadotane hungkul. Geus gandeng ah. Deukeut-deukeut anak kukut. Sora naon teh? Naon teh? Ait Bapak aci ngudag. Amuing naon eta cocorowokannya? Geuningan itu teh makhluk kang kade cina hati-hati. Iya. Ulah kaget manusia. Ulah kaget manusia. Gusti bangsa naon ieu teh? Kadejang kade dulu.
manuk naon ieu teh teuing lu anak nu beunghar meureun mun segala dipake kitu nah ari aingnya jelema nunggal jiga nama eta teh jeung anak nunggal meureun deui ngan teu diruat jigana amuing agantaros denawa ya kula lain mata peda Semar pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat aing lain mata peda dulu itu ujangnya nu mata teh oge amuing naon Kang ieu bade ngarebut teh ieu kitab sun denawa eta teh kitab teh hak kaulah hak manusia anjeun ulah pipilueun anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka satya sapa orang nilai kaulah ngaran Pandu Pandu ini pondok ini ngaran teh Pandu padahal jinjing panjang atuh mode ngaran dewek Raden Putra Bang Astaji ngadet nawati nogleun cakokonangan Surya di Laga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 30 geus jadi pamana we karep Ketina kasih itu heula aya. Oh eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Heeh, alah ampun aing. Yang ketinggalkeun maot ti ku kabogoh dewek. Usaha. Lady Dai. Putri Diana. Putri Diana. Ari kabogoh Lady Dai atan mah ikrah dakian. Yes, ngaina wae ah. Pantes aing mah keur nyamur. Pasrahkeun jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupan ku jisim abdi ulah kang sawios. Bajua bin Watar. Lain bapak dewek sia umur bebarengan aya kawani ayeuna mah euy. Heeh. Tarang-tarakeun maneh. Sia umur bebarengan mah biasa mah tarang-tarakeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh tereh ngeusannya teh ari kitu teh. Heeh. Ya ampun euy heuh. Odar bangsat ya ambeakeun sia. Sia tewa kepung. Sia. Ieu saanu diiket dewek. Cing kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh, kira-kira na aing wanieun ka maneh. Duka atuh urang taroskeun atuh ka tukang beca. Di mana tuh tukang becana? Yuk orang kacau layu. Ambung kasih di herian. Pena stiker sayang tumampara. Ieu cahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jamaku Semar Badarnaya dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sikat-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar ka ayanana. Si horeng ieu teh kageuleuh kangewana kaijidna Sang Hyang Ransasan denawa-denawa pon kitu deui dugi kacing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir bakal euteup di jalma-jalma anu leumpeuh yuni kitu kaayaanana ya Tuhan cing paruringkak bulu punuk dawala. Taung cing paruringkak bulu punuk kuda demit. Itu nu di juru pacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung bibirna panjang deui ah. Hanya ta ulah muringkak bulu punuk ku jurig. Naon atuh? Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran.
di mana orang teu bisa ngaji, di mana orang teu ibadah, teu bisa salat, tak kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Gitu. Bener lah, tong baca eta di ngeusan deui aya mah dieu. Abah loba teu eta. Aduh, Jang. Mudah-mudahan atuh ieu lalampahan pawayangan teh nya. Nya cing naon kitu tah? Nya sajabina ti majeng teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malum aya jelema mah heuh kana ku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak Kalepatan Ageng Semunten Alit. Salamet nu ngadangukeun, salamet nu didangukeun, sakali salamet tetep salamet, sakali merdeka tetep merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus kapendak naon? Kitab Sastra Jana Rahayu Ningrat kapendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kepentingan negara jeung bangsa oge agama di lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigataka.